sanjang silokat diri hiji insan mancar kaluar tina hiji tangkal siloka kaboa ciri pati leman uyut urang sadaya Rabu siliwangi kasebabna bakal datang dina mangsa kasorang cara luar tina jati diri yang Prabu Siliwangi setiap piningit ayeuna geus datang rek manjerkeun kaadilan geus waktuna urang Sunda ngahiji manjerkeun cahya ilahi silih asuh silih asih silih wangian datang dina mangsa kasorang cara kaluar tina jati diri yang Prabu Siliwangi setiap piningit ayeuna geus datang rek manjerkeun keadilan geus waktuna urang Sunda ngahiji manjerkeun cahya ilahi cahya ilahi Waktu